Kan aya nu ngarupi keneh wae. Biasana mah langganan sok dararatang aya kieu teh. Tukang roda, tukang bensa sok kareureun da mereuli kopi. Mangka ieu balanjaan beuki lila beuki naik unggal poe naik sing tarekel. Kueh-kueh oge nararae ka luhur. Rek di mana aya batian dagang kos kieu? Oh, ari teu dagang geura oge. Ku si cepot teh di uluran Tara ayeuna mah. Di balanjaan Tara. Lamun teu daek kikieuan mah. Kasarina eta Mang Ewon sok biasana ngopi di dieu ayeuna mah Tara. Aya apaan can balik kitu ngarodana. Memeh ngadaguan anu ngararopi kaharirina. Ake wong pada kedanan masak ai nginen hayang kahariringan us batur teu bisa besok para roho deui eta sisindiranana. Da lagu mah lain manuk dadali wae loba atuh. Ngara kudu nyarita mah urang oge urut biruang. Biruang. Anu ieu teh penyanyi orkes. Nya biduan. Kana Sundana nya Sumawona nyinden osok urang oge. Bareto mah kasohor di Jakarta mah. Angke mah Tanjung Priuk asal aya sinden di Ijem oge. Aduh, mending ngalut ka urang teh. Rek naragi. Bener urang kasohor bareto mah. Eta we diangke eta kamari arak balik saminggu urang kanan. Ieu lain tas nyinden urang mah. Linglung teu bisa balik. Aya rame teuing di Jakarta mah sudah. Liurnya. Nya kelilingan kamari sinden 12 urang jeung urang da. Terus kumata? Ai kitu ngarukankeun lagu teh diatur teu meunang sambarangan. Allah disusun. Aya penyecia lagu, aya pertoko lagu. Anu ngomentarkeun lagu teh lain sinden. Saha? Panitia aya khusus. Sampean lagu naon di Ijem? Barang dikomentarkeun ku panitia. Cenah ayeuna nu bade ngawih Ibu Ijem ngalagukeun botol kecap. Eta lajuan keprok meni marareceng Ramona. Lain ku tarik-tarikna keprok. Tinggal ugal-ugalanana we teu karasaeun. Bon. Capek ya lelempangan wae ah. Lain di mana bete atuh turuna teh? Kayaknya itu orang yang berkira tukang kopi. Nah ya, istirahat capek. Ngalaleut Pak. Acan kakarek datang jauh ngaleut kumaha teh pagawe tukang warung teh. Geus biasana bila mana jelema datang ka warung kuring masalah deui erek ngopi. Kakarek ada jampeurkeun ka dieu jauh ngaleut teu pugu-pugu pagawean teh. Itu bagi bingung lain puna naon. Tunggu polotot kitu. Bade ngaleut Pak, bade Polotot. Naon? bade ngaleut kopi anu bodas anu hideung. Nya di mana ya kopi bodas? Beureun bodas mah uyah beureun. Ih, tingahun kopi bodas. Nah, ya kopi bodas gitu. Apu ditinyung. Mata obat kereta. Bon. Ya. Ini juga nunggu congah jeung tukang kopi teh. Lain geus congah ieu mah da sobati baheula atuh langganan kitu. Langganan, manehna teh tukang roda. Murah. Kapan zaman kukurilingan ngalang-lang mitra teh atuh da kuring teh baheula teh. Kayaknya ngabah kemana-mana, Kacibulu, segala rupa udah ider, kabah minta. Turun teh di dia anger. Saha teh? Saha? Nya ieu teh saha teh? Ijem. Oh, itu di Ijem. Lawan? Hah? Pangaboti anggar keneh. Anger weh. Sileun jaket. Sieun eta mah. Lain pangaresep aya jem. Aya. Kolak. Oh, kolak ieu monyet. Lain. Dina bangkrok resep bangkrok aya bangkrok ieu. Aya. Bangkrokna nu aya. Bangkerwok. Nya bangkrok. Anu kumaha sih? Ketan ono di bangkrok teh. Aya tina ketan bangkrok teh. Aya tina beuneur, aya tina mobil wajah, aya tina bangkrok lonok, pan aya teh. Aya sote. Bobekkeun. Di kuring mah kue bala-bala. Tina naon bahana bala-bala teh? Runtak.
maknya bala-bala tina runtah pagawean teh itu kumaha teh ngarobrol we ibi teh nu Eta geus ditinyu eta wan cacai tak. ayeuna teh teh eta Kopi. urut batur merenya tekaran datang senang dieu Iya, urut saha? Cikana kuring biasaan. atuh lain lain utuh atuh karek biasaan meureunnan Amis. pagawean teh atuh dagang teh sopan ke diasaan heula jeung naon Ayo eta rek jeung naon ngopina? aya ieu Minjem. dibungkusan naon ya Cinta tah? ibi teh dagang Cikopi bener ieu teh Piraku bobodohan atuh. ari dagang we ka pembeli teh nying hareup lain nu kangen Oh, ari kitu kada kumaha ieu ge apan menghadapimu. aduh sing balik pagawean teh menghadapimu naon Iya, justru itu beliau ulah sakonyong-konyong. yo jam di dagang teh ulah babalata kieu jeung runtas aya tempat sampahan atuh sing apa kena kebersihan Oh, ngerti urang oge. Ai cek di Karawang mah interasih, nya bener indah, tertib, aman dan bersih. lamun cek Bandung naon tah Cek Bandung mah karewon. Ingang jam Indah, ayeuna lamun di Karawang teh inter asih, dah naon panjanganan teh asih indah, tertib, aman dan bersih. lamun di Bandung mah berhiber Oh, halal iber. lain berhiber bersih hijau berbunga Oh, gitu. lamun di Bogor naon teh ka ieu teruna ieu di Bogor je Nah, can mikiran Bogor nya teu sok ngahogoran. beriman Bogor mah beriman naon Beriman, iman, takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. waduh lain itu bijem teh ngomong bisa tapi ieu duh nah itu dagang Cikopi teh atuh kudu baresih nyusuh di dinya ngelabkeun di dinya Apaan eta cairna teh cara dipikeun. maksudna teh Bang Diadukkeun kana kopi. Ambil vitamin C. aduh pengen ngecek ieu teh kopi teh kopi teh geuleuheun ke dagang teh Hanya sepirakuna. Maksudnya mulai tungtung teh kue naon teh nu teh nu ieu tengahna aya cau teh Putri Noong. oh iya Putri Noong teh ieu teh kumaha sejarahna ya yang ngaran kue make jeung Putri Noong Redung dinu asih. Terus? Mode Indonesia. Tahan natepira. alah Sederhana bisa. alah Bahaya deui. ya teh kumaha alah bijem lain ngomong-ngomong eta sora bisaan ngawi mending ngeunaheun Apaan tadi guys nyaritakeun baheula na urut sinden Iman, ya. moyan. Naon teh sinden moyan? ke baheula sinen nah akhirna sinen bisa jadi dagang Cikopi Ih, aku ayo jam eta tadi nyaritakeun sinen moyan teh kumaha teh sinen moyan teh kasohor ka mana-mana sinden moyan. Heuh nabuh noron Sinden moyan ewon. heuh kapanggil ka mana-mana geus terkenal kumaha sinen moyan teh kumaha kumaha Duh, kabulusan murungku teh moyan. seperti sohor ingat Bener dok. Iya nu dibungkus ieu ku daun naon eta ieu Papai. papais naon Papai. Aduh manis. ari teh aduh Papai. jam Jangan tahu. jam eta nu di botolan teh juga buatan si Anyur naon tah Eta. nya Iya kok aka. naon teh Kok aka. naon ku akad teh Anu bodas teh caina. naon aqua akad mah lain eta teh anu rada deundeuk aya aku mah nu bodas ewan mah nuduhkeun eta teh nu gareundeuk tah nah teh Anu genok na eta. anu Cianjur oleh Cianjur teh naon tah Weh naon ngaranna teh teh karaho deui. lain kue batur kecap di kana tah mah Oh, eta kecap Cianjur. Oh nya aya tahu tapanan aya kopi. Aya tauco merenya. Aya tauco nya rupa-rupa. tah aya riwayat teh tauco teh Aya kumaha riwayatna tauco Cianjur. Lamun urang nyaba ka Cianjur. Maka oleh nu masuk. Bentang sangu.
Bijam. Alah, kabeneran Bijam. Iya jadi nanya aku naik kue sih. Lain kayaknya kan namanya ieu supaya pardu kasambut sunat kalampah lain. Pokoknya bener. Tah si kopi kabeuli, opieun ka opi. Tapi kuring teh kata haji ku sarabi ijem ya. Ungal dijual aya laguna geuning nya. Ungal dijual aya laguna. Re teh soal halus. Ya kabeneran nya dilebak dulur kuring teh rek hajat. Heeh, jigana butuh keur tukang nyawer. Lain salah kasiri heula atuh dengekeun heula. Nyawer panganten. Nyawer panganten sunat. Bisa tuh bawa panganten sunat, bawa panganten awewe lalaki. Eta si Ewon nu rek sunatan. Si Ewon mah geus ditabiri mah lain. Dua kali si Ewon mah. Ieu mah lain ka Bijam. Aduh, eta ngadenge sora unggal eta aya lagu. Tauco aya. Eta gini eta botol kecap kumaha riwayat botol kecap. Oh, botol kecapnya aya laguna ngeunah. Kecapna ngeunah, laguna nya ngeunah. Kumaha lagu botol kecap? Cobi ngacir. Jadi diri ribut lain. Gimana atuh jam rek dipanggil ya teh. Ai pohon nya poho wewon atuh. Cobi naon mah. Lain eta Bijam juga nyinenan wayang baheula osoknya. Oh, wayang uong. Lain wayang golek. Wayang golek osok. 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 Saha dalangna anu sok dipiluan ku Bijam baheula keur waktu Bijam nyinenna wayang. Baheula teh dalang gembol. Kumaha keke aya ngaran dalang gembol. Di gembol wayang itu tara loba-loba. Sabaraha hiji mah wayang? Paling ge 3. Wayang naon mah ada 1 jam. Wayang kepot di talian. Jadi Lamun yang nyokot sakalian. pagawean. Cing aya pengalaman ke waktu eta gini meureun dari ngawihan dalang mah kudu apa lagu-lagu klasik. Ya si kaduna mah sok rupa-rupa we jadi kapapanjangan rek ngopi we jarina teh. Oi, baca ieu mah fungsi jadi tukang pijet ke tahu. Oh, kungsi jam. Lejang lain teh celeuweungan tinu ka Jawa tuh kade sing deukeut. Iyo, hese di jalan rum. Jam Coba. Ya kopi teh kurang gula tambahan deui atuh pagawean teh. Tah eta gula eta. Gula naon eta? Ih tadi sesa eta ngobatan itu kare. Naon dedet teh naon gula di pagawean teh ah. Tah bijam. Itu dia budak teh budak mata eta ge meureun wong suau ka bijam ya budak punya leuweung. Jangan bijam cenah sok jadi tukang pijit. Oh nanya bareto mah. Pasohor mencetanan. Mencetanana atau lagu tukang pijitna? Oh lagu ayam mencetanana bisa. Kumaha lagu tukang pijit? Tukang pijat. Amo bire. Jam tukang pijat apa dia laguna Putri Noong nyaho Tauco Cianjur nyaho ayeuna aya pesen lagu menta tilil kombinasi Tilil aya jam kumata erek mareuli kopina moal ieu teh sini kek dibayar Ieu teh bari ngadenkeun lagu teh tetep Putri Noong beak 3 Kaki Mus beak 4 sok kita mau burung dibayar lain kitu beuting poho iya moal geus we sing laleos we kitu moal darmaji atuh lagu naon lagu biar teh cek ewon tilil kombinasi apa kombinasi tilil sadunya teh geuning sok aya sok sing kumaha teh tilil sadunya tilil Mang Ewon tilil gerak jang sangarana sih budak Runa sok balikan deui kebalik deui surupan tong sok tilil Mang Ewon tilil jang taruna tilil gerak itu teh atuh penyiar teh main Mang Eye ya tilil dong celentong ada jabong uring udang bagong abetir ungkat kaporong di kolam anjing ngambong
Kenang, ayo nama kia di jam tanya ke Timus dibayar tah. Jadi nanggap bae tukang kopi. Lain kenang mah mubah si ditangkap kita dibayar we kalem. Ngetabrak wae kaliwat urang. Ah moal tah tah ieu duit tah. Tah 5.000 tah. Tok kudu dipulangan. Aduh, geuningan bager-bager teh nya. Jika duitnya. Heeh. Ieu mah koran. Urang tanyakeun gara-gara ari ieu putih noong sabaraha hijina. Tahnya ayeuna mah dana rarae kumaha da lain ka hayang Heeh, ulama teuing. Emang lagi nya sorangan bare ka mang ewon ngan 50 mah. Hiji. Ayeuna mah 15 Om. Lamun 2 sabaraha? Hiji 15. Nya 15. Lamun 2 100. Nah, beda hargana hiji 15. 2 100. Nya eta mah rek 2 rek 3 rek diborong kabeh sigana. 100 teh pokona. Teuing pernah emang. Nyentuh kenal di jam da ieu mah hewan mah sik-sik melik jelema nya. Pedit geuninnya. Heeh, cenah da Abi Marido. Ngan omatnya bisi dulur sorangan eta teh pang nyawerkeun. Oh nya teh. Boga buku-buku sawerna. Ieu teh kabawa. Eta mah lagu-lagu sejen bisa katalar, kamu buku sawer mah gampang beureun apal nyawer ketikeun. Heeh, da engke aya panganten anu dumuk kitu. Pan di jampean heula, mane nyawer teh. Eta teh mah nyawer teh di jampean heula. Jampean heula da bising sawan panganten. Kumaha jampeana teh? Jampena teh kieu bare tomak, amun teu salama heula pun teu poho. Heeh. Bismillahirrahmanirrahim. Terus Anu kumelik di jero teh anu kumelintang di jero liang kanana cureleuk seukeut hakong hate hakong. Bangkong jeung bancet teh ijam mah jeung bagawean teh. Ijem lainnya. Terus terangnya muji ka Ijem nya ge pangawakan awewe segala bisa. Biasanya nama Ijem mah kudu maju hirup lamun aya nu ngarahkeunana bener mah atuh. Eta ge maju, aya nu ngadorongna mah. Naon? Naon nu ngadorong kumaha? Beka gitu. Bi Ijem dicempal kira. Bi Ijem ieu. Kira aya yang maju gitu dagang segala pagi. Kumaha riwayat Nabi Ijem segala bisa tapi nepi ka jadi dagang si kopi ieu teh. Asalna mah boga salaki nya. Heeh. Tak itu kuring teh ditepot. Salaki teh? Sepot anakna Pak Semir. Semar bro. Jadi hirup jeung manehna teh balangsak we saumur-umur. Can manggi kasenangan. Can manggi kasenangan pamajikan hayang 2 kasih ata adol teh. Oh, usaha teh urenya teh. Majikan hayang 2 teu kasarata teu kasakuta. Udah oge pikir we. Nah make jeung teh teu kasakuta. Teu ka Jakarta teu kasakuta naon. Jam tenang lah Ijem. Tenang ngomong tenang. Naon teu ka Jakarta teu kasakuta naon. Teu kasaranta. Kasih kata. Ijem teh di Candung. Di Candung. Ku si Cepot. Nya. Jadi teu di kasaranta teu kasakuta. kasaranta. Nah maksudna Teu ka ieu teu ka uluran. Oh, raban gitu. Bisa jauh-jauh tina uluran kana raka samta da teu nyambung. Ya, ayeuna mah nya ngopina yeuh. Ulah di luar, di jero we nya. Ngopina malon darek dadar tuh di jero. Di jero di mana? Eta di kamar. Bising era mah di luar. Eta teh kamar. Kamar? Manya di jero kamar aya piring, seng, langseng, katel kumaha teh? Geus biasana emang sok ngahiji. Sok ngahiji kumaha? Ngahiji kuringa jeung dapur kitu, jeung parabotan sare oge. Hawu deui. Jeung hawu. Ya tuh eta sekali rek rek milu mah deh pinjem anduk nu Ijem. Tah di dinya sabuna aya Ieu tah. mandi lawan. Ya mandi ahel.
Abi malintikan pun wadi Arinti Kantun Gusti nu agung ari barang nucan karuhan ku aing diudag-udag ari pamajikan eueuh teu diteangan naon gitu kan hah naon gitu ngudag-udag nomor teng ulon teng etan teng idul teng ngaler teng gorokan heeh hah? Nyeta euy. Ari masang dek 7 genep. Ai biji 2,5 juta. Nomor beca. Aduh, ngurunyung ke tengah imah dulu. Hah? Sudah jelas lain gede hulu. Ada Kang. Yakep. Putra Sahak, putra Sahak. Anak Kang Darderdor. Selain gado. Aduh ampun. Gusti nu Maha Agung. Dipikir di bolak-balik di papa ini rasa-rasa nanya apa? Milik diri banggawa ke bina-bina cuyeng dolayang Nuala aing ada segala kacabak kati kotok-kotok dicabak. Ampun aing. Ingat aing boga mitoha kanu lolong. Misi nak kieu. Ana. Boga mitoha dek kanu lolong euy caritana. Jo kadewek teh datang di gawe teh dewek teh capek kena oge jo titah nyanyi kadek teh. Oh nyanyi kena cepot tamati isieun cek mitoha teh. Cek dewek teh. Laling wa bapak lulang lolong yeung acep mitoha teh geus na gandeng. Lain dong kau ditau kau geus gandeng kadek. Aduh. Parubuh netenya. Deui manggil naon si Akang. Alah, aing ngalain kana naon deuleu. Won. Di mana duaan jeung Citrun euy? Nah, eta ulin mekang ternyata di jalan Sagak di mana-mana. Ngider. Aduh, ampun Trun. Di mana wae siling euy? Lain didinya nanya ka di mana wae, di dieu nanya ka dinya di mana wae, tidinya teu panggih-panggih heubeul. Dek teh biasa geus tapak dek teh euy nangan nomor.
Oh, lain ka dieu geura ieu aya dongengkeuneun. Naon euy? Cing eta init-initan rumah saya yang ditinggalkeun. Loba anu ditinggalkeun modelna. Naon cing hayang mecakan kana kajujuran di dinya. Heh? Naon anu ditinggalkeun teh? Nu ditinggalkeun ku dewek? Heeh. Dipan, koper, rupa-rupa we. Aya kitu naon? Lain urusan nu kitu, apa dirinya sok minang mamatahan ka sorangan ari urang keur ngomong dinas teh geuning paduduaan. Heeh. Kade euy hirup teh kudu bener. Sing nyaah kudu bisa nemongkeun tanggung jawab. Ureunan teu ecereug teh. Taina sorangan rumasa teu, cing akang rumasa teu, migawe teu ecereug bulan-bulan ieu. Oh, soal teu ecereug mah euy jigana wae da sakabeh jelema kitu. Ngan teu salawasna wungkul gitu. Sakabeh jelema kumaha? Oh, sakabeh jelema oge sok ngalampahkeun anu teu hade sakali-kali. Tapi di dia perlu introspeksi dari dia ya uturang ketrun. Iya benar. Heeh. Heeh. Sendirian ah. Nah serengeh we. Dulu teh ngwa aing dulu. Lain dia tadi geura. No. Kuring teh dagang nanti jajan di tukang kopi. Lain dagang jajan meureun basa urang tos di Majalengka teh ya. Eta seon saksina tah. Kuring teh dagang bedahan. Dewi Rang Gusianto. Alah, ya masa kuliah lain. Jajan di warung kan. Kuring teh jajan tapi teh diduitan ku kuring. Enggak aing jajan. Dipamayarkeun teh. Itu pakadagara teh geura. Marena ngajak ku jajan membayarkeun batur eta. Ngajongkopkeun. Lain dia. Jeung panggedena we teu boga duit barang hakana. Nah, si Ewon saksina tah. Naon Eta mata. Nya tadi teh anu didongengkeun basa diuk di tukang cikopi nya Won. Nya bener. Rokon dongengkeun. Kieu Kang. Ya euy. Adi tos nyaba. Heeh. Nah Di kitu. Majalengka gitu. Tah. Lumpang di Majalengka teh nguringan beras ka Pangalengan. Tong dibulat beulit teuing atuh. Oh iya bakal lakon heula sakeun lakon kuring. Aduh. Aya we di leuweung tengah leuweung teh aya warung. Aya warung tengah leuweung teh. Tah aing ngaranna teh Ijem. Nya jajan kuring sagala dibeli, sagala didahar, sagala malahan mah teh bisa ngawi Ijem teh Kang. Cenah teh nyaritakeun keukeuh cenah boga salaki ka cepot gitu. Oh pandewek salakina teh. Heuh eta teh ja ada Kang boga salak boga pamajikan ka Ijem. Kieu riwayatnya mawon. Kumaha riwayat teh sing jelaskeun tah minta jawaban anu jujur we nya. Langsung jiwa satria yang nyaho. Jiwa satria dek mah. Jantan. Konsekuen. So continue. Hari manehna teh keur ngajepap. Ngajepapang di sisi jalan. Heeh. Oh, mobil rariwat ka itu ka dieu disimutna oge ku samping nunggu meledos ya geuning. Harita teh. Oh, ku dewek teh nya dicokot manehna teh. Nya terus Iya. Riwayatna teh Riwayatna teh bari ngajelepeng da harita teh keur boga panyakit nyeri beuteung. Matak babawa entrostop ku silaing. Oh, ubar ngaheujeun teh. Teh obat nyeri beuteung pe stop cret. Obat ngaheujeun. obat itu moge. Aduh, aya obat mah moka ieu ge euy. Obat naon? Prokol. Beres. Terus Paragi obat flu. Obat jadi beuteung mah, Pak. Obat nyeri beuteung entrostop pe stop cret. Bener mati. Heeh. pokoknya buat abah. Obat beli beuteung. Naon? Kayak Joliwet. Ayo ubar nyeri beuheung. Aduh, obat nyeri beuheung. Pipih. Ya. Teruna. Yakin. Kaboker. Won. Hei. Da eta we keur dipangku teh ngabebayah kana leungeun dewek. Naon naon? Hah? Bidir naon? Teu kudu dicaritakeun deui da meledos. Kudu ngomongkeun da si akeh teh nyahun. Teu diomong. Padahal nyawa ieu si meledos naon tah? Teu kudu diomongkeun deui. Tiga nama oli begitu tah. Oh, oli gitu tah. Sabab eta si Ijem teh harita teh keur indah. Anak. Kek. Kang. Naon? Ngomong teh jauh jeung kenyataan tah. Gitu. Cek saha Ijem indah. Oh, indah dulu. Pika inaheun, goreng dodonges gitu inah. Pindah ka mana? Nah Ijem. Aing disebut inah teh ye. Taman ditutup ti kajauhan, Indah. gunung, aya tangkal cemara, aya tangkal malati, di tempat ti kajauhan eta indah. Endah. Urang Sunda mah lain indah. Oh, aya indah bedana. mah bahasa Indonesia.
naon bedana indah jeung endah? Indah di bahasa Sunda mah nyaeta budak anu merejel wae. Oh. Indah. Naon cenah kep budak merejel teh? Oh indah. Aduh, bener-bener sok terus kumaha terus. Gitu. Jadi sok. Nyarita teh di bawah kampus, kedek teh Kang Kes, Kamas. Oh. Nya menang doktor harita teh. Cek dokter teh cenah ieu mah kudu dikulub heula sakedeung. Jadi harita teh si Ijem jadi kulub muan panas teuing nepi ka cara roplok huntuna harita teh. Ya digenti untuk anjing harita teh. Cuma tak kitu we aya nu bau-bau teh cukap cekap teh mah. Kang. Kabeneran ini kade kabeneran tuh. Bener tuh. Itu teh mah salah tetenyoan gitu itu. Jika Ijem mana? Itu tempo tuh. Alhamdulillah. Ijem. Bijam. Iya kabeneran ya Bijam. Terus beres dagangna. Dagang ngerugi wae. Kadieu. Tobat Ijem saya nepi ka begang kitu, sia teh kunaon ieu teh? Alah, teuing bagia teuing Aduh ampun teuing. Ieu aya sobat Ki Astrun, Ki Ewon. Tempo na tega nempo pamajikan kieu. Yo, ieu mah atuh da geus biasa Mang Ewon mah. Sok ka dieu wae geus ngalanggan. Heeh. Jadi maneh teh bejana dagang si kopi cenah. Dagang kopi. Aya batian teh dagang teh. Oh nya, aing ngarah bati mah puguh heueuh. Zaman ayeuna sing tarekel wae. Heeh. Ayeuna teh jadi bati mah nganti bang ngadahar we kitu. Aya jeung dahar wungkul. Oh cenah eta nepi ka beak modal guna di jajanan ku saha teh? Mang Ewon. Oh di bulian teh. Nya. Sok mayar. Ih tara. Bu, eta si kurang ajar. Nganjuk wae. Satu dengan gitu Ijam ketemu. Lain Kang. Lain aya ku bager boga pamajikannya, ditinggalkeun eta sugan ngambek, sugan naon papanggih teh. Mun langsung mah dialoh. Urang mah teu aya ambekna, urang mah. Usasa oge beroraa ieu deui ku sang suami kasebutna. Aduh. Cek bahasa Indonesia mah sang suami ada urang teh adalah sang istri. Ya, batur teh sang bango. Alah sang bunga, sang bango. Bener ieu mah sang istri jeung sang suami. Terus Kajeun teuing diomong ku mamaha ge beroraa ku salaki ku batur ge moal kuringan. Moal aya umbak-ambekna pasrah kuring mah. jadi ridho. Heeh, ikhlas ridho keur korban merdeka. Moal aya hate geuneuk meuleup-meuleup saang bulan 14 katanggalan. Aduh. Tanggal sabaraha isukan teh buru-buru geura baralis. Secara urangnya. Lain. Aduh, Kang bagja Kang boga pamajikan teh. Heeh. Sakitu bageurna sugan kumaha tempo we kalau. Bager sia teh di hareupeun si laing, turun di hareupeun si laing won. Nyari kita kumaha. Oh, keur paduduaan mun capetang teh si jam teh lho. Oh, nyarekan wani. Oh, sok nyarekan wani, mata kudu sok dicueulkeun oge kitu. Oh, ayeuna bijaksana. Di mana dewek dek negerakeun rasa kasono kalau jadi pamajikan, pamajikan buku tat baketut mah da. Jong ngeluk deui we di hate teh. Allah, jigana jeung hate ieu nya jem. Ijem nya kitu kalakuan teh ari aya kageul ka salaki baketat baketut. Oh nya salakina atuh kudu ngimankeun kada jadi pamajikan. Rasikona kudu mahi. 8 jam terus. Tempo rumah tangga batur, nempo si rumah tangga batur. Kumaha rumah tangga batur? Bahagia batur mah. Bahagia kumaha? Ngimankeun kanu jadi pamajikan boh imahna boh pakena oge. Kumaha cing anu dimaksud ngimankeun cek Ijem? Oh nya makian batur mah ka pamajikan meni rupa-rupa bermacam-macam. Kumaha rupa-rupa kumaha? Oh nya rupa-rupa baju teh. Naon wae? Eka undangan berai bajuna beureum. Terus? Eka pasar berai ganti deui koneng. Aduh. Nah, ai urang hidang deui, hidang deui. Kami lu sengak tah tempo pamajikan masa kitu. Yeuh Kang Epot. Cing atuh di pamajikan teh segala bisa. Urang sebagai suami nemongkeun tanggung jawab kanya kadeudeuh ka pamajikan, arahkeun pamajikan teh kana jalan anu bener. Pentepkeun kayaknya lah. Dukung. Oh, da urang teh gelo kitu.
Oh lain turun soalnya mah ari awewe mah ada perasaan anu teu heula dipake kumaha jadi tanpa make pamikiran padahal teh kahayang teh datang salaki gewat papageun ku budi nu marahmai kadar eta aya kakeuheulkeun engke ngomong di kamar kumaha ai barang datang jauh di baudan mah da euy kumaha atuh dedek ari akang sing sadar we lain teu make pikiran heula nya tapi ijem teh lain-lain teh hayang mapageun ku budi nu marahmai kusabab kenyataan huntuna kitu jadi teu bisa ngabagiakeun marahmai ka salaki ye ulah nyaritakeun huntu deui nepi kana hate teh ulah sampai dah huntu pabalatak nya natukeun mae da nyakeun bae da geus kieu majadna tuh da urang geus rumasa kieu aduh nya cenah lalaki geus teu sukaeun makajen teuing mangga wae gitu bade hiji bade dua bade tilu oge asal kasaranta ka Mang Surta ada kaduga meureun kada kaduga ada kana juga tak kitu cenah bijam ka hayang salaki teh ya bijam dengekeun ka hayang salaki teh kitu lamun salaki datang ti mamana teh papageun ka lawang panto cokotasna bawaanana bawa tau eta kurang kumaha atuh datang ku urang sok ditungtun dibawa ka balong kumaha teh balong rek mere lauk disimbrohan make cetok urang pogoda muning aing teh pogoda si pelen teh aduh katarima wae si cepot teh mang oge urang kumaha ngimankeun kanu jadi pamajikan teu katarima ngaulaan kanu jadi salaki teh Darasaan teh burang mah boh putingna ngaulaan kanu jadi salaki babakti nya nganyahokeun ka ngabeuki manehna teh goreng tumbila tempo kadenge teu kan kadenge teu cacak boga salaki teu euceureuh tapi masih kena bisa ngahibur diri tapi dah hate mah teu bisa dipaling najan bisa ngahibur diri ge hate mah teu bisa dipaling sakali sedihnya mah nyeri tetep tempo tina awak gitu tempo awak masa kitu begang mah berarti teh henteu ditemrakeun tapi nguluwut begang sote puasa wae urang non teh tirakat wae gitu hayang naon puasa nya eta si cepot supaya nyerahkeun anu kolot gitu aduh hayang jongjon mulai hayang jongjon jadi ulah dikilir wae ulah disorok gitu nya eta dina saminggu sabaraha poe ka ijem sabaraha poe ka anu kolot anu kolot mah oh teh sirikna we setengah bulan dilana aya di ijem ngan 2 jam eta sugan di ijem kumaha kanu jadi salaki ngaulaanana bener henteu pokoknya bener ai kitu sakapung mah urang keur mah sok diantep deh di naon datang manehna oge diantep deh tara ngomong tara naon cicing we diantep nya eta teh ulah terus nya terus urang mandi ka cai mana nuturkeun ya diantep we nya terus urang kesel ka manehna urang mangkat kitu ka kamar geus mandi manehna nuturkeun ka kamar ya diantep we ku bijam teh dulu kumaha urang yang kere manehna yang kere deui diantep we ku bijam teh dulu kumaha eta manehna gigilimingan nya diantep sakarepna sakayangna manehna urang ayeuna keur ka mana eta maneh kot rek ngapakeun si laing jamu sanajan kumaha oge da puguh pamajikan dewek anu wajib di paraban di pakaian ku dewek direktif insaf aya teh dilejem tah kitu cenah bijam jadi aya teh rek menteri hampura ka si laing jem tah kitu geuning sadar tah alhamdulillah sadar tah burung palung bodo gelo ge pamajikannya Kang tah kitu burung palung bodo gelo oge da keur magelo teh baheulana pamajikan aing mah ayeuna mah gelo ge gelo anyar saha teh urang wah nya gelo anyar kumaha oh nya anyar kene gelona ke geus lila mah galak aduh ampun jam tai bijam cenah kitu cenah geuning tah salaki trek minta dihampura cing kumaha ayeuna pamadegan bijam ye entong ka kuring enta dihampura mah saha tadi tuwe tuh Mang Dedi jadi naon cing Mang Dedi lain-lain eta ya tanya salaki trek bener bere kesempatan atuh lamun bener dek minta dihampura cing kumaha ilaharna cing atuh Kang Epot kumaha ilaharna rek minta dihampura sasalaman atuh leungeun teh ngeupeul we kitu sok atuh jam aing hampura hayu urang balik oh hayu lain mana teh kungsi di bawah hees ku si Ewon ye kamari meunang 5 poe teu balik-balik waduh si Ewon ya goblok teh si Ewon teu Kang wah ngajakeun sia tidak 7 peuting coba
Alah, ampun, jam. Rek balik ke mana orang? Hah? Rek balik ke mana? Oh, kemana wae da imah teh gablek pan urang mah. Mana lalaki rek? Ayeuna ngan jadi dieu. Lain maneh teh kudu init anu teh kana kereta api. Ka mana indit ka mana? Teu kumaha ka pamajikan meh ngajurungkeun kudu indit ka mana? Oh, dagoan itu di Jakarta di kota nu gede. Terus tah gue tuh aing dipapageun ke Garut. Ngomong natenya kos gitu. kumaha kitu jeung ngomong. Oh, ayeuna mah kieu wae atunya. Heeh. Sok kumaha. Ke urang arek kieu lah, maneh ke nuturkeun nya. Heeh. Ditungguan kurang digorong-gorong. Oh, gorong. Got, Kang. Ai gorong-gorong teh naon? Liang cayu. Got. Got. Ai mana rek teh ka mana? Oh, nyaur urang rek ka ditu rek. Beungeun maneh. Ya, cek ajaran Islam kumaha ilaharna jelema nu minta dihampura. Goreng kasebutna entong boros salaki najan deungeun-deungeun ge lamun minta dihampura mah urang teh wajib sih dihampura. Taina ijem salaki rek minta dihampura, Kang Cepot rek minta dihampura ka pamajikan sok prak ku macing. Lain ieu jem. Lamun maneh rek minta dihampura, jem dengekeun. Sok. Lamun maneh rek minta dihampura ka pandunungan urang oge Gusti Sumadra. Dek minta dihampura ka pangaulaan di Pati Arjaun teh harita teh. Arjaun. Heuh, Arja naon? Tukang eta teh ya, tukang endul. Arjaun mah dunungan teh mah di Pati Arjaun. Arjaun tukang atuh. Arjalin. Arjuna, ya dua nasar jeung pamajikan teh salah. Teu balik barana. Heeh, da gitu. Da heuh kieu kasebutnya tidak. Jadi minta dihampura pamajikan ka salaki teh heuh make mamanapan, make tari tuluy kumaha sora anu andalemi teh minta dihampura ka salaki sapa pun kasakian ku si kewon ku si bau. Atuh kitu ka Sumadra kitu. Oh, jauh Sumadra. Kalau bisa ada urang oge. Kumaha sih? Oh nya bareta oge keur dalam ieu oge Pak Ade eueuh serikanina urang. Cing atuh pak. Atuh meureun jadi wayang maneh dikodok. Ya dengekeun. Mas dari biang kaulanun raka pangeran. Tanya. Duh, raka pangeran. Raka pangeran. Isi madite bade nyanggakeun sebab pangabaktos. Ah